Di imah hareudang, di dieu hareudang. Lu kumaha ye? Jangan tiis teh. Kira aku kudu es na kulkas. Jangan tiis ah. Ayeuna teh rame teh nya. Hari jadi kota Kuningan teh. Lah, aing ngarep beli di serangan lah. Hareudang. Loba ya suruh ya. Cedok ke bawah. Alangan baik. Nyawa aing keur ngalas dulu. Tapi ya guys dulu ya. Lumayan yang ngirim api malah. Campurannya tapi di buku apa. Arek ngalas dulu. Ibedoknya tuh dibawa. Aing mau gembolan dan nggak poe. Pak, hari bapak ngalas dulu. Termasuk bedok tuh kan? Nya po Bu. Tuluh maloba ya di dieu. Badi dia, Mbak. Minum heula. Bapak haus lain. Yang minum apa? Haus lain. Aus. Itu kan. Tengah bantu gelasan kan, Bu? Pak. Aduh. Aduh. Banyak kalau mukil, Bu. Datang. Dotan kena baju. Atuh Bapak. Batu mah kakaruningan, Pak. Ayeuna teh. Ari ibu kudu baik ngalas dulu ka kebon. Ibu teh yang kos batur, Pak. Jalan-jalan. Ayeuna teh pan, Pak. Jadi hari kota Kuningan. Batur mah marangkat, Pak. Hari ibu teh. Ya, Bu. Ayeuna mah hari jadi kota Kuningan ge duka diramekeun ka henteu. Pan ayeuna mah keur wabah kieu mah teu meunang kerumunan. Ya mah teh. Kamangkara. Biasana ge pan sok dirayakeun. Nya dirayakeun mah dirayakeun, Bu. Ayeuna ge ngan tebutan baheula. Baheula ge bapakan dagang di kota Kuningan teh. Dagang naon, Bapak? Dagang boneka kuda, lambang kota urang teh urang. Pan lambang kota urang teh kuda gagah, pan kuda teh gagah. Heuh, aneh we. Kur mah hareudang. Belum kenaon, Ci. Arinya naik kena dedenya. Takan, Bu. Takan. Arinya naik kena. Tuh, tadi orang kesare di dia. Yang anu iuh puguh hareudang ieu teh. Cici keur naon? Kade nya naik kade. Eta bodogna, Cok. Kade. Paul bodogna tuh. Kade ieu mah ah. Sok kade. Nah, ya saita. Saita. Ah, tanyakeun ka budak ngora, Bu. Hari jadi kota Kuningan ayeuna diramekeun teu? Rame teu. Ji, puguh urang ge hayang ka ditu. Cuman duka ayeuna mah. Rame duka teu, Cek. Kudu make masker segala macem. Maafna. Aku tuh mah bilang teh kudu pakai masker nya. Nya. Ngomong lah bener. Eta bocah capluk, Mbak. Oh. Ibu, nanya rapi. Pak, keju. Pak. Jangan, Pak. Bodoh. Dia teh ngadon kieu bae. Nyenem, Pak. Kok nyenem? Bu, cek budak ge. Mau rame butan baheula ayeuna mah. Geus ayeuna mah, Bu, masih urang teu ngarayakeun ge. Batu ge arapaleun. Kota urang mah ayeuna mah geus asri, bersih, rindang, asih.
orang mabu di Kuningan. Manuknya dilindungi. Nya sih Pak, ari ngomong-ngomong tadi suruh geus mana sabarabeun teh Bapak. Tuh, ing da tadi berobat teu kabantu na tuh. Teh, Bapak mah kita tadi ngobrol bae sih. Geus saya balik kah? Erek masak, erek nyangu, lapar. Ya, lurutus bae. Awet teh. Ya, TV Kuningan mengucapkan selamat hari jadi Kota Kuningan. Semoga Kota Kuningan semakin jaya. Rindang. Asri, Jangan lupa subscribe GATV Kuningan. Asli Budak Kuningan.